Le, Naon? orang tadi panggil jeung mantan manes ya. Emang kumaha gitu, Pi? Penampilanna nama sia Le beda. Beda kumaha mana, Pi? Kinclong, gelis ya. Nah, mana teu kabita Le? Nabet kabita sagala, Pi aya maneh. Nah, jeung teu kabita Le. Sabab aing apa, Pi? Bentuk jeung jeroanana sia teh. Oh, paingan atuh Le ari biasa anak maneh. Mas renjem gitu edan si eta anjing. Pi, Naon Le? urang teh rek ngomong ka maneh euy. Ngomong naon? Kumanya mun maneh jadi pemajikan urang daek teh, Pi. Ah, bung Le, mana mah geus kolot. Emang kunaon sekolot? Loba pisan Le resikona. Resikona naon gitu, Pi? Pasti orang dititong gawe ngalaan huis maneh Le. Kenapa nih maneh? Biasa we sasarean goblok. Sasarean wae segala mau tapi sia teh. Daripada maneh sate goblok lempangan we juga jureugeun tayangan sia. Karena dari olahraga. Olahraga teh kitu. Urang kuat ningan. Urang bisa sajam leuwih 5 menit. Anjing. Ledeh atuh momok. Lain, Pi. Sajam dengan liang 5 menit keluar. Anjing, goblok. Mun mana kita yang salakin sok bucat teh lah saha anjing lah bari ngorong goblok jawab sia teh. Maneh tau lalaki sok bucat teh lah. Lalaki lah. Wah, Asli. waleg anjing yang ngomong teh. Lalaki mah Le moal anu kuateun lila. Anjing. Pi, mana apal teh? Apa kumaha Le? Oh, Pi, bahasa orang keleutik. Hirup teh loba impian pisan Pi euy. Terus ari geus kolot kieu kumaha kitu Le? Loba cicilan anjing. Punjak anjing sate botak. Le, Naon sia teh? nah hanya setiap orang bobogohan cinta teh putus nyambung wae Le, taralana. Ah, atuh Pi ngaranna ge cinta. Aing ngaran cinta mah pasti aya putus nyambung nah maneh teh. Tah Le, mun cinta urang dijieunkeun judul film, judulna naon nya Le nya? Nya cek urang mah Pi nu pantesna judulna Pi Cinta Kandas Terus. Goblok siapa boleh? Pi, Naon Le? cik atuh Pi bobogohan salila di dieu, diuk na kursi. Urang teh pangneukeun kopi susu sia teh atuh. Oh, mana teh kopi susu? Kalau atunya Pi. Tapi Pi, kopinya kan gelas. Susuna yang diramas ku aing. goblok siapa yang beda sama Pak aing boleh? Pi, Naon Le? urang rek nanya ye. Aing maneh pernah ngaji teu? Nya pernah atuh Le, kikyo ge urang mah lulusan pesantren. Cik, urang rek nanya ye. Nah bener, Adam teh diciptakan untuk Hawa. Ari maneh kus nu tara ngaji wae. Ya bener atuh Le. Tapi kunaon atuh Pi? Naon kumaha ari maneh Le? Itu geuning Adam kawin jeung Inul. Siapa tolol botak anjing. Pi, Naon Le? heuh Pi, urang teh rek nanya ka maneh teh euy. Nanya naon Le? Heuh Pi, urang teh kan boga cicilan motor. Bisa teh mun lewat bank atau Indomaret. Ya bisa tuh Le, da ayeuna mah zaman canggih. Ah, waduh sama Pi. Padahal kumaha hari maneh? Ah, dengan orang kemari lewat bank, lewat Indomaret. Angger ya motor aing di Jabal. Da sia mah ngalewat tungkul dibayar henteu. Anjir. Pi, Naon Le? itu sia kebogoh maneh bobogohan deui goblok. Ah, bae Le, urang mah geus pasrah. Nah, bet pasrah Pi euy. Berarti manehna teh teu bisa cicing di samping urang Le. Oh, gitu Pi. Ah, urang mah Le ngasa ukur bisa ngadoa we. Ngadoa naon Pi?
Kan baik manena di samping orang oge, nu penting manena bisa di pangkuan urang. Nah ya bako siapa anjing.